Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng Ibu Cucu Sumiangsi, dina raraga diajar virtual bahasa Sunda. Hidup sadaya kumaha dararamang, mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sataacan urang diajar, urang kawitan ku ngadoanya. Hayu urang sami-sami ngadoa. Alhamdulillah saparantos urang ngadoa, hayu urang kawitan diajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda di kelas 3 naon wae nya? Dina semester hiji aya 4 pangajaran. Kahiji nyaeta mikaheman tutuwuhan sareng sasatoan. Anu kadua pangalaman nu dipikaresep. Anu katiluna nyaeta mikawanoh usum-usuman. Anu kaopatna nyaeta gotong royong. Dinten ayeuna urang diajar sasarengan pangajaran hijinya ngeunaan mikaheman sasatoan jeung tutuwuhan. Tah sateacana Bu Cucu bade masihan terang hartos mikaheman sasatoan jeung tutuwuhan. Ari mikaheman teh artina mikadeudeuh atawa menyayangi. Sasatoan artina binatang. Tutuwuhan artina tumbuhan. Janten mikaheman sasatoan jeung tutuwuhan teh artina menyayangi binatang dan tumbuhan. Hidup di kelas 2 atos diajar ngeunaan sasatoan sareng tutuwuhannya. Tah di kelas 3 hidup diajarna ngeunaan mikaheman sasatoan sareng tutuwuhan. Kukituna urang kedah tiasa mikaheman sasatoannya sareng tutuwuhan. Cara mikaheman sasatoan nu kahiji nyaeta kedah diparaban. Anu kadua kedah ngajaga atanapi kedah ngarawat. Anu katiluna kedah dimandian. Tah cara mikaheman tutuwuhan nu kahiji kedah ngajaga atanapi kedah ngarawat. Anu kadua kedah dicebor unggal dintennya. Nu katiluna kedah digemuk atanapi kedah dipupuk. Tah ayeuna mah hidup atos terangnya janten tong hilap dipraktekeun di bumi. Tah ieu mah mangrupi cara-cara umum mikaheman sasatoan sareng tutuwuhan. Ayeuna cobi hidup regepkeun pupuh nu aya di handap ieu nya. Pupuh nyaeta wangun ugeran puisi tradisional Sunda nu geus tangtu patokanana. Upami dalam bahasa Indonesia mah pupuh merupakan bangun puisi tradisional Sunda yang sudah pasti aturannya. Tah ayeuna cobi hidup baca pupuh nu aya dina layar. Tah upami hoyong langkung jentre hidup tiasa ninggal dina buku halaman 2-nya. Ieu mangrupakan pupuh pucung. Pupuh pucung eusina ngeunaan nasihat. Cobi sasatoan naon wae nya nu aya dina pupuh pucung tadi teh. Cobi dibaca deui nya pupuhna. Tah nu kahiji aya naon? Aya lutung saurna teh. Anu kadua aya monyet. Anu katiluna aya bajing. Tah ieu sato anu aya dina pupuh pucung nya. Tah ayeuna hidup cobi tinggal deui nya ngaran sato nu aya dina pupuh nu tadi. Tah tadi teh aya lutung, monyet sareng bajing. Nah ayeuna urang diajar sami-sami cobian mikaharti kecap asalna nya. Tah sateacana ibu bade ngajentrekeun naon sih anu disebat mikaharti kecap asal teh. Tah
Mikaharti artina memahami. Kecap artina kata. Sanes kecapnya tapi kecap. Kecap teh boga 2, 3 atawa 4 suku kata. Janten mikaharti kecap asal adalah memahami kata. Asal. Nah, kata memiliki 2, 3 atau 4 suku kata. Nah, ayeuna urang tinggal contonanya di dieu aya ngaran sato lutung nya. Tah nu kahiji teh aya lutung. Lutung. Tah disebatna dibacana lutung. Ieu mangrupi kata atawa kecap nya. Aya sabaraha suku kata urang etang sasarengannya? Hiji, 2. Lutung aya 2 suku kata. Tah kitunya mudah-mudahan hidup tiasa memahaminya. Tah ayeuna urang cobi lebetkeun kana kalimah. Di dieu aya kalimah di kebon binatang aya lutung. Tah kitunya upami dilebetkeun kana kalimah hidup kedah tiasa. Contoh anu sanes di dieu aya tadi teh ngaran satona monyet. Monyet aya sabarahannya suku katana? Cobi aya monyet. Janten aya 2 suku kata. Tah di dieu tos aya kalimahna. Kalimahna teh kumaha? Monyet keur ngadahar cau. Tah kitunya mikaharti kecap asal teh mudah-mudahan hidup tiasanya memahami materi dinten ayeuna nya. Cobi ayeuna hidup etang suku kata tina ngaran sato bajing. Kinten-kinten aya sabarahannya? Mangga cobian di bumi. Alhamdulillahirobbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun mung sakitu. Kade tong hilap di bumi kedah seueur maca. Hidup sadayana kedah tiasa nyarios bahasa Sundanya. Kade tong hilap kedah seueur maca. Hatur nuhun panginten sakitu nu tiasa dugikeun. Hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.